Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wal maqalatu tsaniyah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu anu nomor kaduana. Qala eta parantos nyarios saha Abu Bakrin Siddiqi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Famaniyatu asya'a zinatun li thamaniyati asya' kana cariosan anu neme. Famaniyatu asya'a ari dalapan pirang-pirang perkara. Hunna eta ari itu thamaniyah, zinatun eta jadi hiasan li thamaniyati asya'a kana dalapan perkara anu sejen. Al-afafu kahiji ari teu pepenta bi fathil aini kalawan dibaca patah aina. Ai al-imtina'u tegesna narima kacegah anil mas'alati tina pepenta. Zinatul faqri eta hiasan kapakiran. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru kana dawuhan anu neme. Tuhfatul mu'mini ari bingkisanana jalmi anu iman fid dunya di dunia al-faqru eta kapakiran. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Adailimiyu Imam Adailimi. Wasukru sareng kadua ari syukur zinatun nikmati eta hiasan nikmat. Wahwa jeung ari itu syukur sababun eta jadi sabab li ibqa'in ni'ami kana ditetepkeunana pirang-pirang nikmat al maujudati anu aya wa wasilatun jeung jadi perantara ila husulin ni'ami kana tercapaina pirang-pirang nikmat al mafqudati anu teu acan aya. Wasobru sareng katilu ari sabar zinatul balai eta perhiasan ujian, perhiasan cobaan. Ruya parantos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi asobru sitrun minal qurubi ileh kana dawuhan anu neme. Asobru ari sabar, sitrun eta pelindung eta panutup mangga minal qurubi tina pirang-pirang penderitaan. Wa aunun jeung eta penolong alal hutubi atas pirang-pirang urusan. Waqala sareng parantos nyarios saha Aliyun bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. As-sabru matiyatun ileh kana dauhan anu neme. As-sabru ari sabar matiyatun eta hiji kendaraan latakbu anu moal tersandung itu matiyah, moal kasendat, moal macet. Wal qanaatu jeung ari qanaah saipun eta hiji pedang layanbu anu moal retak, anu moal melemah itu saep. Wat tawaddu jeung kaopat ari tawadu zinatul hasabi eta perhiasan hasab. Ari hasab teh kebanggaan seseorang di kakek moyangna, boh eta mah bapana akina ninina atawa kebanggaan manehanana kitu. Sabaragan kieu. Urang boga bapak presiden tah kan bangga. Atau urang boga aki atau uyut seorang pahlawan tah kan bangga. Tetapi eta mah henteu ngitung-ngitung kana silsilah keluarga, henteu ngitung-ngitung kana nasabna gitu. Jadi bangga ku pencapaian anu diraih ku kakek moyang atawa ku urang. Wahwa jeung ari itu hasab we haya ma eta perkara ya udu ngitung hukana itu ma sahal insanu manusa min mapakhiri abaihi nyatana
pirang-pirang kebanggaan ti pirang-pirang bapak-bapakna au min mana kibinapsihi atawa tina kamuliaan dirina min dinihi nyatana agamana wa malihi jeung hartana wa judihi jeung kabageranana wa sajaatihi jeung kagagahanana. Famin amaroti tawadui mangka eta tetep tina sapalihna tanda-tanda tawadu hubbul khumuli ari cinta kana kelemahan wa qabulul haqqi jeung nampi kana hak miman tijalma jaa sumping itu man bihi sartana hak min saripin tijalma anu mulia awadiin atawa tijalma anu hina. Jadi cirina jalma tawaduk mah tepati setting dimuliakeun jeung narima kana kebenaran rek eta mah datangna teh ti jalma anu mulia rek ti jalma anu lemah kitu anu hina. Wal hilmu sareng kalima ari hilim bageran zinatul ilmi eta perhiasan ilmu. Waruya sareng parantos diriwayatkeun non annahu sayaktosna Kangjeng Nabi kalamat eta nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu domirsaannya annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah kalamat eta parantos nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajariyatun hiji budak istri budak abid istri minasabi ti tahanan faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi laha ka itu jariyah man anti dinu abi ma anta ya tengan asa teu enakeun man eta saha anti ari anjeun faqala teras ngawaler itu jariyah bintu rajuli ari abdi eta putrina hiji lalaki aljawadi anu bageuran hatimin anu jadi hakim faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu kudu mikanya aranjeun sadaya aziza qaumin kahiji kaum anu agung anu mulia dala anu bakal hina itu kaum maksudna teh dapat hiji waktu pasti bakal hina gitu. Jadi ulah mikanya karena kaagunganana kabeungharanana tetapi karena hiji waktu mah pasti bakal susah. Irhamu kudu ngasihani anjeun gonian ka jalma anu beunghar ibtaqoro karena bakal pakir itu goni. Irhamu kudu mikanya raah aranjeun aliman ka jalma anu alim doa anu leungit itu alim bainal juhali di antara jalma-jalma anu bodoh. Sebab kan jalma alim ari ngariungna jeung jalma-jalma bodoh mah ngarti ya. Jalma bodoh mah bae teh jalma alim. Tetap kudu aya jalma anu sedikit alim karena bakal ngartieun bahwa eta jalma teh jalma alim gitu. Atawa kabawakeun bodoh gitu sehingga leungit we ilmuna da kebiasaanna gitu. Wallahu a'lam. Wa tadzallulu jeung kagenep ari ngarasa hina zinatul muta'allimi eta hiasan jalma anu keur ngaji. Hiasan santri. Ruwiya parantos diriwayatkeun non anahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu baban ilaih kana dawuhan anu nembe man ari saha jalma kharaja eta kaluar itu man yuridu bari ngamaksud itu si man ilman kana ilmu ya ta'alamu anu bakal ngaji itu si manhu kana itu ilmu pataha maka pasti bakal mukakeun sa Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si man baban kana hiji panto ilal jannati menuju surga wa parosat jeung bakal ngabentangkeun pasti ngabentangkeun ieu teh kan ari secara faktual nama ieu teh zaman mustaqbal makna nama tetapi lapadna ngangge lapad fi'il madi sebab litahaqquqil wuqu nganyatakeun bahwa bakal terjadi mentak di logatana teh pasti wa parosat jeung pasti ngabentangkeun lahu pikeun itu si man sahal malaikatu malaikat aknafaha kana pirang-pirang sayapna itu malaikat wassalat jeung bakal maca sholawat alaihi keur itu si man sholawat ti malaikat ka makhluk mah istighfar teh
saha malaikatus samawati pirang-pirang malaikat di langit, wahitanul bahri jeung pirang-pirang hewan di lautan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Abu Ya'la rahimahullah. Wa tarakul minnati sareng katujuh ari ninggalkeun kana pamerean. Maksudna kumaha ayatarku ta'dadu sonai tegesna ninggalkeun kana ngitung-ngitung kana pirang-pirang pagawean zinatul ihsani eta hiasan jalma anu ihsan fa'lul hasani tegesna migawe kana kaalusan. Wal khusu'u jeung kadalapan ari husu wa huwa jeung ari itu husu al khaufu eta sieun ada imu anu langgeng fil qalbi dina hate zinatus sholati eta hiasan salat. Wal maqalatu tsalitsah qala Umaru radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Kekirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Dan Allahu yakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.